Tanbihun ari ieu eta pangeling-eling. Qala parantos nyarios sahabatum sapalina para ulama. Al asya'u ari pirang-pirang perkara arbaatun eta aya opat. Maujudatun tegasna nu bangsa maujudat bangsa aya. Wa mahdumatun jeung bangsa eueuh, wa ahwalun jeung pirang-pirang tingkah, wa tibaratun jeung pirang-pirang rekenan. Fal maujudatu maka ari pirang-pirang nu aya kada tu Zaidin eta seperti datna Zaid, allati anu taro nu ningali anjeun ha ka itu Zaid, itu maujudat datna Zaid ya, contoh datna Zaid barang maujudat. Wal mahdumatu jeung ari pirang-pirang barang eueuh kawaladika eta seperti anak anjeun qabla ayyukhlaqo dina samean diciptakeun itu walad. Contoh barang anu eueuh mah budak anjeun budak urang tapi can diciptakeun artina can aya, masih aya dina rahim atau nabi can diciptakeun sama sekali, can terbukti tapi aya. Wal ahwalu jeung ari pirang-pirang tingkah kal kauni qadiron eta seperti kabuktianana Zaid qadiron eta anu kawasa. Mana ari tingkah bukti na Zaid anu kawasa, seperti nalika Zaid keur nyieun hiji barang hiji benda anu mana eta benda teh bukti ayana, kemampuanana disebutna naon ahwal. Wal i'tibaratu jeung ari pirang-pirang rekenan kasubutil qiyami eta seperti nangtungna di Zaidin pikeun Zaid, nangtungna Zaid. Wala hada jeung netepan kana ieu kaul akni ngamaksud kuring kaunal asya kana pirang-pirang buktina kana buktina pirang-pirang perkara arbaatan eta aya opat. Jaro parantos ngaberjalankeun saha As-Sanusi Imam Sanusi Bisubro dina kitab As-Subro di annahu karena sanyana Imam Sanusi asbata eta netepkeun Imam Sanusi al ahwala kana pirang-pirang tingkah, wa ja'ala sareng ngajadikeun itu Imam Sanusi asifatil wajibata kana pirang-pirang sifat anu wajib isrina kana 20. Wajaro sareng berjalankeun itu Imam Sanusi fi ghairiha dina salianti kitab Subro ala nabil ahwali kana ngeuweukeunana sifat, wa huwa sareng ari itu ahwal al haqqu eta hak. Fa'ala hada maka netepan kana ieu kaul nafyul haq ahwal, netepan kana kaul nafyul ahwal takunu bukti naon asifatu pirang-pirang sifat salah sata asyara eta aya 13. Di annahu karena sanyana Imam Sanusi yas kutu eta ragrag min hatina itu isruna asab'a ngaragyus kitu eta ngaragragkeun Imam Sanusi min hatina itu isruna asab'a kana 7 al maknawiyatan bangsa maknawiyah bangsa ayat. Wahya jeung ari itu sab'a kaunu ta'ala eta kabuktiana Allah ta'ala qadiron eta nu kawasa ila akhiriha nepikeun ka akhirna itu maknawiyah. Palaisa maka lain lahu eta tapikeun Allah ta'ala naon sifatun sifatus saman dingaranan itu sifat kaunahu kana kabuktiana Allah qadiron eta nu kawasa li annal haq di wahwa ari tadi wahwa sareng ari tu nafyul haq nafyul ahwal al haqqu eta kaul haq li annal haqqa karena sanyana kaul haq nafyul ahwali eta ngeuweukeun sifat ahwal tingkah
fa'ala hada maka netepan kana ieu ahwal nafyul ahwal takunu tabukti naon asya'u pirang-pirang perkara salasatan eta ayatil maujudatin tegesna barang maujud wa makdumatin jeung mau barang pirang-pirang barang eueuh wa tibaratin jeung bangsa rekenan. Jadi nu teu aya naonna ahwalna ari tadi mah maujudat makdumat ahwal i'tibarah ayeuna mah ahwal nu direken teu ayana. Wa idza saqata jeung di mana-mana ragrag minal isina tina 20 al wajibati anu wajib naon sabu maknawiyatin nutuju tina sifat maknawiyah yaskutu taragrag minal ad-dadin tina pirang-pirang minal ad-dadi tina pirang-pirang lalawanana naon sabun 7 aidon deui kulantaran sifat maknawiyahna teu aya maka lalawanan sifat maknawiyahna oge naon teu aya. Aidon deui palaisa maka teu aya gunaka dina itu naon sifatun dina itu madkur naon sifatun sifat tu sama di ngaranan itu sifat al kauna kana buktina ajizan etan apas ila akhiriha nepikeun ka akhirna itu sifat maka teu aya nya teu aya kaunuhu ajizan teu aya da kaunuhu qadiruna direken teu aya. Alaya taju maka tebutuh ila adiha kana ngitung-ngitungna itu adad minal mustahilati tina pirang-pirang nu mustahil patakunu maka bukti naon al mustahilatu pirang-pirang nu mustahil salasata asyara eta ayat 13 dan teu aya sabaraha hiji 7 berarti nu maknawiyah eta aya termasuk lalawanana aidon deui hada ari ieu in uda lamun dihitung naon al wujudu wujud ieu oge lah sifat maknawiyah sabaraha aya 7 sifat makna wiyah aya sabaraha aya 7 dianggap teu aya sajanggap teu aya direken teu aya yang Sanusi berarti jadi sabaraha 13 kitu oge lamun dihitung naon al-wujudu sifat wujud sifatan karena sifat kitu oge lamun direken sifat wujudnya sebagai sifat wa huwa ja'ari itu wujud ra'yu ghairil as'ari eta Allah ta'ala ainu dati eta datiyah dan Allah subhanahu wa ta'ala payakun maka bukti naon al-wujudu wujud laisa eta lain wujud bisifatin eta sifat patakunu maka tu bukti naon asifatu sifat al wajibatu an wajib isnatai asyarota eta aya 12 di mana wae al kidamu tegasna kidam wal baqau wal mukhalafatul hawadisi wal qiyamu bin nafsi wa yu'abbaru jeung dibahasakeun anhu tina qiyam bin nafsi bil istigna'i ku istigna bil istigna il mutlaki kalawan istigna mutlak karena beunghar teh kan aya dua beunghar di Allah aya beunghar di makhluk beunghar di Allah disebutna naon kamari ghaniyul mutlak beunghar di manusia disebutna ghaniyul muqayyad beunghar di Allah ghaniyul mutlak beunghar di manusia ghaniyul muqayyad maka ini disebutkan lagi bil istighna'il mutlak wal wahdaniyatu wal qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu tuh aya sabaraha 12 dihitungna lamun tina sifat kidam wa tasqutu jeung ragrag naon al maknawiyatu sifat bangsa manawiyah di anna subutaha karena sanyana tumatabna itu maknawiyah mabniun etan diadekeun alal kauli kana pendapat bil ahwali ka aya kana ayana pirang-pirang tingkah
wal haqu jeung ari kaul haq khilafuhu eta sulaya na itu kaul bil ahwal wa in arata jeung lamun ngamaksud anjeun antu alima kana yang ngawurukan anjeun sifatihi kana pirang-pirang sifatna Allah taala tingkana Allah lil amati ka jalma anu bodoh mun anjeun rek ngawurukan ka jalma anu bodoh kana pirang-pirang sifatna Allah pati maka kudu ngadatangkeun anjeun biha kana itu sifat isma'a mustaqatan kana pirang asma'a kana pirang-pirang ngaran mustaqatan nu dimustaq. Jadi lamun rek ngawurukan sifat-sifat Allah, sifat wajib di Allah ka jalma nu awam nu bodoh, maka ulah nyebutkeun wujudna, ulah nyebutkeun kudrat iradatna itu. Tapi dibahasakeunna ku bahasa nami-nami nu dimustaq minas sifatil madkurati tina pirang-pirang sifat anu dicaritakeun. Kumaha payuqalu maka dicaritakeun atawa diurukan itu amah lamun kitu. Tau payuqalu maka dibahasakeun naon innallaha ta'ala mawjudun. Tah kitu ngawurukanna teh ari Allah teh eta anu aya. Mun teh kitu innallaha qadimun ari Allah eta nu teu aya kawitna atawa heubeul. Innallaha khalifun mukhalifun ari Allah eta anu nyulayaan lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar. Mustagnin nu ngalap sugih an kulli syai'in tina sakabeh perkara. Atawa innallaha wahidun saestuna Gusti Allah eta nu sahiji ari Allah teh aya hiji. Ka zaman nu awam, ka zaman nu awam anu memang teu mampu ngartina, sulit memahaminya. Innallaha qadirun innallaha muridun innallaha alimun innallaha hayyun innallaha sami'un innallaha basirun innallaha mutakallimun. Tuh jadi cara ngawurukan teh kitunya untuk disebutkan sifatna wujud kidam bako, tapi ku ngajarkeun Allah teh aya, Allah teh kawasa, Allah teh heubeul, Allah teh sahiji, Allah teh ngersakeun. Wa yu'alimuna jeung arapal, wa ya'lamuna jeung arapal itu ada daha kana pirang-pirang lalawanana itu isruna. Sifati punten. Kana pirang-pirang lawana itu sifati, ada di kana pirang-pirang lawana sifati. Wa lam sanan kanyaongkeun ku anjeun anna ba'dul asyahi kana sanyana sapalina pirang-pirang guru paroko eta parawan kolot paroko eta ngabedakeun itu asyah bainal ahwali tina pirang-pirang tingkah wal i'tibari jeung pirang-pirang rekenan. Sebagian para ulama ngabedakeun jadi antara tingkah jeung rekenan. Jadi antara ahwal jeung i'tibar teh aya persamaanana, aya perbedaanana. Naon persamaanana? Pakola maka ngadau itu asyah al-halu ari tingkah wal i'tibaru jeung rekenan kulun ari saban-saban sahijina min huma tina itu hal jeung i'tibar gairu maujudin eta lain anu aya wala makdumin jeung lain eueuh. Tah ieu persamaanana antara tingkah jeung i'tibar, antara hal jeung i'tibar persamaanana sama-sama lain bangsa aya, sama-sama lain bangsa eueuh. Bal balikta lahu eta tetep pikeun itu kullun minhuma
tahakukun ari nyata pinapsihi dina datna itu kulli illa annal halat perbedaanna kajaba yang sa'nyana tingkalau eta tetepikeun itu hal ta'alluqun ari aya ta'alluq wa qiyamun bidati jeung tumetep atanapi nya aya bidati dina datna eta hal mah ta'alluq wal i'tibaru jeung ari i'tibar la ta'alluqu eta teu cumantel lahu kana pikeun itu i'tibar bidati dina dat wa yuqalu jeung dicarios naon annal i'tibar sanyana i'tibar yatahaqququ eta narima tumatab itu i'tibar fi ghairil adhani dina salianti pirang-pirang hate dina lian pirang-pirang hate wa turido jeung didebat naon alaihi itu kil karena aya pendapat bahwa i'tibar teh eta tumetep dina lain hate dina salianti hate tapi redaksi eta pendapat eta didebat bi annal i'tibaro kalayan sanyana pirang-pirang rekenan sifatun eta sifat wa idza kana jeung di mana-mana bukti itu i'tibar la ta'alluqu eta teh cuman teh law eta tepikeun i'tibar bidati dina dat wa yatahaqqaqu jeung nyata fi ghairil adhani dina salianti pirang-pirang hate fa aina maka eta di mana mausufuhu ari disipatanana itu i'tibar wa sifatu jeung ari sifat jadi cek nu kahiji mah bahwa rekenan teh lain sifat cek nu kadua mah bahwa i'tibar teh sifat naon sababna lamun ayeuna aya sifat tanpa aya disifatan rek di mana cicingna sifat maka kulantaran aya disifatan berarti sifatna oge aya nu mawi i'tibar teh direken sifat kedua wasifatu jeung ari sifat la takumu eta teu bisa cicing itu sifat binafsiha kalawan dirina sorangan moal bisa sifat cicing atawa aya ku datiana sorangan ku sifatna sorangan moal aya bal balik talabuda istilah pikeun itu sifat min mausufin tina disifatan balik ta kudu aya dah moal mungkin aya sifat kekeleuweungan olangan kudu aya datna gitu fal haqqu maka ari qaul haq anal i'tibarat eta sanyana pirang-pirang rekenan latakuku eta teu aya laha ka itu i'tibarat ila fidhni kajaba dina hate wahia jeung ari itu i'tibarat kismani eta kabagi dua bagian i'tibarun ikhtira'iyun kahiji i'tibar nu bangsa ikhtira'i non ikhtira'i teh jijieun wa huwa jeung ari iktirahi alladzi eta anu la aslan teu aya asalna lahu eta tetep pikeun itu ladi fil wujudi dina ayatna kaparodika seperti ngira-ngirakeun anjeun al karimah kajama nu bageuran bihial bakhilan kajalma anu bodoh kajalma anu koret seperti kieu atuh nyebut koret kajalma nu bageuran kan teu kaharti gitu hah bageur tapi disebut koret teu kaharti atawa seperti ngira-ngirakeunana anjeun kajalma nu bodoh wal jahila jeung kajalma nu bodoh aliman kana nu berilmu ngira-ngirakeun jalma nu bodoh ngarekeun jalma nu bodoh ka jalma nu berilmu nya nu bageur mah bageuran nu berilmu oge berarti pinter gitu teu bisa nu pinter direken naon bodoh nu bageuran direken naon korek wa'tibarun intizaiyun jeung ari nu kaduana nyaeta i'tibar intizai wa huwa jeung ari i'tibar intizai alladzi eta anu lahu eta tetepikeun ladi aslun ari aya asalna
fil khariji dina buktina aya dina buktina kasubuti kiamin seperti tumetepna kasubutu kiami zaidin seperti tumetep nang tuna zaid fa inau maka sanyana itu kiam zaid muntazaun eta nu dicabut min qaulika tina cariosan anjeun zaidun ari zaid qaimun eta nu nangtung wati sopu jaidin jeung ari kasipatana jaid bil kiami kunangtung sabitun eta tumetep fil khariji dina buktina. Al aqidatul hadiyat wal arbauna ari ieu akidah anu ka sabaraha 40 hiji. Al jaizu anu jaiz nu wenang bi haqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala wayajibu maka wajib ala kulli mukallafin kasakur jama mukallaf naon aya takidayeun nekadkeun itu mukallaf anna Allah ta'ala kana sanyana Allah ta'ala ya juju eta wenang fi haqqihi dina hakna Allah ta'ala naon aya luqayen nyiptakeun Allah al khaira kana kasaean wasara jeung kana kagorengan paya juju maka wenang naon anna Allah sanyana Allah ta'ala yakhluqu eta nyiptakeun Allah al islama kana Islam fi zaidin di zaid Allah wenang netepkeun kaislaman di zaid wal kufra jeung nyiptakeun kakufuran fi amrin di Umar wal ilmi jeung nyaho fi ahadi madina salah sahijina itu Zaid jeung Umar mana eta mah wenang di Allah kan di Allah ka Allah mah teu aya wajib ya mung Allah mah sadayana padamelan ka Allah teh wajib sadayana oge padamelan ka Allah mah naon mungkin alias kumaha kersana Allah mungkin teu bisa dipaksa teu bisa kapaksa mungkin maka rek netepkeun Islam netepkeun kufur netepkeun nyaho bodoh eta mah urusan saha Allah wal jahla jeung kana bodoh bil akhari dinu sajena contohna Zaid mah pinter Umar mah bodoh atawa Umar nu pinter Zaid anu bodoh eta mungkin pisan jeung jaiz pisan ka saha ka Allah wa mimma jeung eta tetep dina perkara sebagian perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeuna itu ma aidon deui ala kulin ka sakur-sakur jama mukallaf wanita teh ala kulli mukallafin ka sakur-sakur jama mukallaf naon anal umur sanyana ari pirang-pirang urusan atau perkara khairoha tegesna alusna itu umur wasaroha jeung gorengna umur biqadain eta ku qadana Allah wa qadrin jeung ku takdir atau ku qadarna Allah waqtu lipajeng diitilafkeun fi maknal qada'i wal qadari dina ngamaknaan qada jeung qadar fakila ya beda-beda pendapat ngamanaan qada jeung qadar al qada'u ari ngaran qada iradatullahi eta ngersakeuna Allah hiji wa ta'alluquha jeung ta'alluqna iradat al azali di azalina wal qadaru jeung ari qadarna Allah ijadullahi ta'ala eta ngayakeuna Allah al asya'a kana pirang-pirang perkara ala wifkil iradati kana ngakuran iradatna Allah ta'ala fa iradatullahi maka ari iradatna Allah ta'ala al muta'alliqatu anu cumantel azalan di azalina bi annaka kuyen sanyana anjeun tasiru eta jadi anjeun aliman eta nu berilmu au sultanan atawa jadi raja qadaun eta ngaranna qada wa ijadul ilmi jeung ari ngayakeunana pinter pika di anjeun ba'da wujudika dina sabada ayana anjeun awi sultanati atawa ngayakeunana jadi raja
alawit kil irodati kana ngakurana irodat qadrun eta teh takdir qadar. Jadi poin kahiji nu disebut qada teh naon? Irodatullah, ngersakeunana Allah. Ari qadar mah ngabuktikeunana ngayakeunana kana qada. Ngabuktikeunana ngayakeunana kana qada. Bari akur kalayan akur antara nu dikersakeun ku Allah jeung nu dibuktikeun ku Allah. Jadi irodat jeung kudrat itu akur. Seperti kumaha gambaran Allah ngersakeun ti azalina yen jaed teh si jalma teh atawa anjeun jalma nu berilmu nya. Anjeun bakal jadi jalma nu berilmu eta ngaranna naon? Qadaun. Tuluy begitu lahir ka alam dunia berilmu eta si jaed teh, maka eta ngaranna naon? Qadar. Jadi qada teh iradatullah. Kieu pendapat kahiji. Dua, wakila jeung dicaritakeun naon al qada'u ari qada teh ilmullahi eta ilmuna Allah taala. Uningahna Allah taala al azalin bangsa ajali atawa ti ajalina wa ta'alluqu jeung ari ta'alluqna ilmu bil maklumi kana dikanyahokeun. Wal qadaru jeung ari qadar ijadullahi ta'ala eta ngayakeunna Allah ta'ala al asya'a kana pirang-pirang perkara ala wikil ilmi kalawan ngakuran kana uningana Allah atawa kana ilmuna Allah. Fa ilmullahi maka ari uningana Allah al muta'alliqu anu cumantel azalan di ajalina bi anasaso kana yang sanyana jalma yasiru eta bakal jadi sahos aliman anu berilmu ba'da wujudi dina sabada ayana sahos qadaun eta ngaranna qada. Jadi kuninga Allah bahwa uji teh engke lamun aya bakal jadi jalma nu pinter. Tah eta teh kodona Allah cekil. Berarti nu kahiji nu disebut qada teh iradatullah. Cek kaul kadua mah disebut qada teh naon? Ilmuna Allah. Hadas. Anapun ari qadarna mah sami. Qadarna mah sami pembuktianana tina naon qadana Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kaul kahiji qada teh iradat Allah, ari kaul kadua mah ilmuna Allah. Anapun ari qadar mah sami, pendapat duanana sami. Wa ijadul ilmi jeung ari ngayakeunana ilmu pihi disahos ba'da wujudi dina sabada ayana sahos qadrun eta ngaranna qadar. Can ge dilahirkeun Allah geus ngersakeun ieu teh jadi jalma nu berilmu. Begitu lahir ka alam dunia bener jadi jalma nu berilmu. Atawa can ge dilahirkeun Allah kos kuninga bahwa ieu jalma teh bakal jadi raja. Pas dilahirkeun bener eta jalma jadi raja. Tah eta qadar Allah Subhanahu wa taala. Leungit wa ala kulin jeung netepan kana saban-saban sahiji minal qaulaini tina dua qaul nu namanya dicarioskeun fal qada'u maka ari qada qadimun eta anu heubeul li anau kana sanyana qada sifatun eta sifat min sifatihi ta'ala tina pirang-pirang sifatna Allah taala. Amal iradatu bo imal iradatu boh eta mah qada dina pandangan iradat awil ilmu atawa qada dina pandangan ilmu na Allah. Jadi qada tadi kalabat kana qadim nya artosna Allah kuninga ti ajalina sameme rizka aya Allah geus kuninga. Allah kuninga same rizka aya Allah kuninga. Rizka bakal ka al muhtariyah tuluy
Tuluy rizka aya di al-mutariyah kaulingan ku Allah. Allah ngersakakeun rizka bakal ka al-mutariyah. Tuluy nyatana di al-mutariyah. Nah eta. Wal qadaru jeung ari qadar hadisun eta nu anyar qada maqadim qadar manaon anyar. Nah geuningan qadar make direken anyar li annau kana sanyana qadar al ijadu eta ngayakeun buktina aya belag we aya tah atas belag aya kana aya berarti mimitina naon tuluy we bukti kan sae bukti berarti naon heula can bukti can kabuktian tuluy kabuktian maka direken anyar qadar. Wal ijadu jeung ari ngayakeun min ta'alluqatil qudrati eta tina ta'alluq takdiahna sifat qudrat. Wa ta'alluqul qudrat wa ta'alluqatil qudrati jeung ari pirang-pirang ta'alluqna sifat qudrat hadis satu neta nu anyar. Oh, las. Wa dalilu jeung ari dalilna ala annal mumkinati kana sanyana pirang-pirang barang nu mungkinat atau nu mungkin jaizatun etan wenang pihaki ta'ala di hakna Allah ta'ala annahu eta sanyana kalakuan utupiko disepakati ala wujudiha kan ala jawajiha kana wenangna itu mungkinat palau wajaba sepakat para ulama teh bahwa di Allah teh al-mumkinat jaizatun. Falau wajaba maka lamun wajib alaihi ka Allah Ta'ala. Naon pilu sayin migawe nah hiji perkara. Mun wajib ka Allah migawe hiji perkara. Minha tina itu mungkinat. Lan qala apa? Tak narima pindah naon al-jaiju anu wenang wajiban kana anu naon wajib. Atuh kitu mah jadi pindah moal sifat anu jaiz. Jadi wajib, berarti wajib jadi sabaraha 20 hiji. Oh, nu jaizna. Lamun wajib midamalna ka saha? Ka Allah. Mun wajib. Walawin tanaa jeung lamun narima kacegah alai ka Allah naon pilu sayin migawena hiji perkara min hatina itu mungkinat lan kolaba tah narima pindah naon al jaiju jaiz mustahilan kana anu mustahil ngayakeun jahit teh hukumna wajib siga kitu tiba-tiba Allah jahitna oh jadi ngayakeun jahit teh mustahil jadi pindah-pindah atuh ari kitu mah ya nu tadina jaiz bisa jadi naon wajib nu tadina jaiz ngayakeun bisa jadi naon mustahil wan kilabul jaiji jeung ari narima pindahna nu jaiz wajiban kan wajib au mustahilan atawa kana mustahil batilun eta teh nu batal tidak bisa diterima atau ari kitu mah nya teu bisa urusan saha Allah wa bihada jeung netepan kana ieu kaul ta'lamu uninga anjeun annahu kansanyana Allah taala la yajibu eta teu wajib alaihi ka Gusti Allah naon sayun hiji perkara teu aya wajib ka Allah subhanahu wa ta'ala midamelna kana perkara eta mah kumaha kersani Allah ulangi berarti teu wajib ka Allah midamel atau Allah ngadamel kana hiji perkara umpamana ngadamel dunia ngadamel cai ngadamel langit ngadamel bumi ngadamel manusia ngadamel sasatuan teu wajib ka Allah subhanahu wa ta'ala eta mah jaiz naon pana teu wajib teu aya paksaan ka saha ka Allah khilafan kalayan nyulayaan lil mu'tazilati kana kaul mu'tazilah beda jeung pendapat mu'tazilah ai ceuk mu'tazilah kumaha fi qaulihim dina carsana mu'tazilah anna ta'ala sanyana Allah ta'ala yajibu eta wajib alaihi ka Allah naon ayat alayan midamel Allah as-sholaha kana kamaslahatan kapantesan bil abdi ka hiji hamba payajibu maka wajib alaihi ka Allah ta'ala naon ayarzuqo yen ngarizkian Allahu ka itu abdi itu sok lamun wajib ka Allah di pandangan Mu'tazilah mah kitu jadi Allah teh wajib midamel kana hiji perkara
Di antawisna Allah wajib ngidamel kamaslahatan anu pantes ka manusia. Contoh wajib ngarizkian Allah ka manusia. Cek saya Mu'tazilah. Padahal kan eta mah urusan lain urusan saha? Urang. Tapi eta mah urusan saha? Urusan Allah. Allah rek ngarizkian Allah. Lamun kitu carana kunaon Allah teu ngarizkian akur ka sakabeh manusia. Kabeh manusia kudu beunghar. Henteu. Penghasilan manusia kudu kabeh per harina 100.000. Henteu. Nyatana aya nu meunang 100, nu meunang 50, nu meunang 200, nu meunang 300 dan lain sebagainya. Jaiz ka Allah. Oh, nu penting mah cek Mu'tazilah ngarizkian ka saha? Ka abdu ka hamba. Cek Mu'tazilah. Wahada jeung ari ieu kaul zurun eta kaul anu lacut. Itu ngabohongkeun, goreng ditolak alaika Allah taala. Wa kadibun jeung anu bohong. Kaul ieu teh jeung kaul anu bohong. Tanazzaha maha bersih sallallahu Gusti Allah taala andalika tina itu zur wal kadib. Pendapat lacut tina wajib midamel. Paholaku maka ari ngadamelna Allah al-imana kana kaimanan fi zaidin dijaid masalan saumpamana wa ya'ta'uhu jeung masihanana Allah al-imma kana ilmu pangarti min fadlihi eta matina karuniana Allah min ghairi wajibin kalawan teu aya kewajiban. Anapun Allah maparinan ka jalma iman, maparinan ka jalma rezeki, maparinan ilmu ka eta jalma lain karena Allah wajib merekna, tapi eta mah karunia isaha ti Allah. Min ghairi wujubin kalawan teu aya kewajiban. Wa mimma jeung eta tetep tina perkara yuradun ditolak itu ma al Mu'tazilati. Karena pendapatna kaul Mu'tazilah annal atfala arien sanyana pirang-pirang budak leutik yunzalu eta diturunkeun bihim ka itu atfal naon ad-dararu kamadaratan minal iskomi tina pirang-pirang panyakit wal amrodi jeung pirang-pirang gering wahada jeung ari ieu doror la solaha eta kamaslahatanan eta tetep pihi di itu pihi dina itu hada lil atfali pikeun pirang-pirang budak walau kana jeung lamun bukti naon as-shalahu kamaslahatan kapantesan wajiban eta nu wajib alaihi ka Allah taala tingkana manut Allah laman nazala tah moal ngalungsurkeun Allah abdororo atau moal lungsur moal aya laman nazala tah moal aya naon abdororu kamadaratan bil atfali ka pirang-pirang budak ya lamun Allah wajib nyieun kamaslahatan kapantesan ka setiap hamba-hamba nah budak teu meunang geuring jelema teu meunang geuring geuningan dina nyatana urang sok geuring berarti teu wajib ka Allah ngadamal kamaslahatan kapantesan ka setiap saha hamba. Nah buktina Allah nurunkeun panyakit berarti lamun kitu moal aya jamal nu bingung. Cek Mu'tazilah mah sabab Allah wajib nyieun kamaslahatan ka setiap hambana. Moal nyieun ka bingung, moal nyieun ka pusing, moal nyieun panyakit, moal nyatana jelema sok boga ka bingung, jelema sok ceurik, jelema sok gering, pertanda bahwa teu wajib ka saha? Ka Allah. Maka kaul-kaul Mu'tazilah ieu kaul ditolak, lain kaul urang sadayana, lain pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Li annahum kana sanyana Mu'tazilah yaquluna eta
ngarobrol Mu'tazilah innallaha sanyana Allah la yatruku eta ninggalkeun Allah al wajiba kana wajib alaika alaka Allah taala liana tarkal wajib karena ninggalkeun wajib alaika Allah naksun eta kakurangan wallahu sareng ari Gusti Allah taala munazzahun eta nu dibersihkeun an naqsi tina sifat kakurangan bil ijma'i kalawan sepakat para ulama. Wa isabatuhu jeung ari ngaganjarna Allah taala lil muti'i kajaman taat fadlun etama murni karunia ti Allah minhu ti Allah wa iqabuhu jeung ari nyiksana Allah lil asi kajalma anu maksiat adlun eta keadilan minhu ti Allah urusan Allah ngaganjar kajaman taat eta mah lain kapaksa jeung lain dipaksa jeung lain wajib tapi eta mah mutlak karunia ti saha ti Allah subhanahu wa ta'ala jalma disiksa mutlak teu bisa dipaksa Allah jeung teu kapaksa ka Allah eta mah adil we nandakeun adilna Allah aya jalma santri umpamana bageus si santri teh turut tuluy we didoakeun ku guruna ku indungna didoakeun kan ngadoakeun teh lain kapaksa bakat karunia we tinu jadi guruna nyaaheun ka saha ka eta santrina nyaaheun kolot ka saha kan jadi budak kitu kan tanpa ada paksaan sugan dipenta abi tos taat abi tos turut abi nyaah ka mama juga bapak jeung mama kudu mere duit ka urang hok samun teu mere itu kadang-kadang budak bangor minta duit anggar diberein budak sakit amukan geus rudet mau dibere anggar dibere ku logika geus ieu lagi ngalawan mau dibere kurang tapi anggar nyatana kan sanajan manusia loba dosa tapi geuningan Allah tetep bener rezeki ka saha ka manusia urusan karunia jeung urusan adilna Allah teu bisa ditentukeun ku karunia jeung keadilan manusia, perspektif manusia, tidak bisa. Allah, tak itu. Unalnya paribasa yang santri ulah sok detik hal teh inna Allah ma'ana. Eta, ulama ikhtiar, anapun hasil A B C aya parentah aya ngeresakeun di dari, aya parentah aya di parentah jeung dikersakeun beda teu? Beda. Manusia diparentah salat. Diparentah salat. Tuluy eta salatna ditarima jadi dikersakeun ku Allah. Urusan ditarima jeung teu ditarimana eta mah kersaning Allah. Alah, jalma usaha wajib diparentah usaha. Ku Allah wajib usaha diparentah. Anapun berhasil jeung teu berhasilna eta mana kersaning jadi beda antara parentah jeung diparentah jeung dikersakeun. Tak kurang mah kunaon mah salat diparentah, kunaon mah usaha diparentah, kunaon mah ikhtiar diparentah. Hasilna mari mah nya cek urang oge naonan mari make berusaha ripuh. Eta mah dikersakeun ku pangeran. Lain kewajiban setiap anu usaha tuluy bakal meunghar teu saeutik jama geus ngamodal mang 30 juta dol bangkal. Saeutik tanpa modal tapi bisa hasil atas eta diparentahnya dikersakeun karena la tanfa'u teu manfaat ka Allah taala naon taatun taat wala tadurru jeung teu matak madarat ka Allah naon maksiatun maksiat maneh rek taat maneh maksiat jeung Allah mah ka Allah mah teu aya kamanfaatanna nah aku sok ente rajin salat manfaat pikeun Allah henteu ngaku sok ente doraka wae tuluy ngurangan kahormatan ka Allah henteu ente rek taat teu matak manfaat ka pangeran ente nyieun pamaksiatan teu matak naon madarat ka saha ka pangeran buat Allah nu ngaganjar jeung Allah nu nyiksa jadi dosa urang ibadah urang jeung Allah mah teu berguna jangsa berguna ya jang urang atas tuh,
nida ngaji nepi ka bisa ngaji jeung Allah teh aya gunana. Nida rek bisa ngaji, nida teh bisa ngaji, eueuh gunana jeung Allah. Teu aya madaratna jeung Allah. Sugan lamun nida pinter Allah kabantuan. Henteu. Sugan lamun nida teu pinter Allah ripuh. Henteu. Nida rek pinter, nida teu pinter, nida berilmu, nida teu berilmu, jeung Allah mah teu aya kamanfaatan, teu aya kamadaratan. Jang saha atuh manfaatna pinter, jang saha madaratna bodoh. Nya jang nida sorangan. Tina ladang pinter manfaat cang urang, tina ladang bodoh manfaat cang urang. Anapun Allah ayeuna maparinan kapinteran jeung kabodohan eta mah anugerah jeung kadirat ti Allah Subhanahu wa taala. Penting mah urang mangapalkeun nalar bisa jeung henteu geus kudu kumaha deui. Da kieu dititahna ku pangeran. Bapak ngaji geus mikir-mikir urang kumaha tuh atuh geus lieur itu mikir ye geus mampu kok geus satra kebak tapi da mampuna sakitu hanya geus. Teu bisa maksa. Gusti atuh abi teh pinterkeun kurang kumaha abi teh mah santai teh salila-lila Gusti mah. Teu nyaahon ka abi teh mah. Saya mau ngaji aing lain maneh. Teu bisa. Teu bisa. Tak. Sebetulna seperti bapak ngaji di pasantren arajeun, bapak tenuntut anjeun kudu jadi kiai, tenuntut anjeun kudu jadi ajengan, tenuntut anjeun kudu jadi ustad-ustad. Penting ente ngaji. Ngalaksanakeun tugas ikhtiar daek ngapalkeun daek kenalan eta geus tugasna. Isuk pagi to rek jadi pengusaha, rek jadi pejabat, rek jadi konglomerat, rek jadi kiai, rek jadi ajengan. Eta mah irodatna Allah, lain perintah Allah. Kan diparentah. Engke endingna urang jadi naon kitu mah irodahna Allah. Hadi lamun aya manfaatna jang Allah. Atuh Allah teh meureun. Wah, alhamdulillah ayeuna mah pesantren beuki loba, ajengan beuki loba. Kabantuan urang. Allah teh butuh mun kusaha. Ku urang nya kumaha teu. Gitu. Terus wa inna li anna kana sanyana Allah an-nafi'u eta dat anu mapari manfaat wa dharru ad-dharru tur dat anu maparinan madar. Wa inna ma hadhihi ta'at jeung anapun ari pirang-pirang ta'at. Ta'at wal ma'asi jeung pirang-pirang maksiat. Alamatun eta jadi ciri ala anna Allah taala kana sanyana Allah taala yusibu eta ngaganjar Allah wa yuaqibu jeung nyiksa Allah man kajalna itasopa anu kasifatan itu man bihima ku itu taat jeung maksiat. Atuh taat jadi ciri Allah ngaganjar. Ya, ngaganjarna jalma maksiat jadi ciri Allah nyiksa. Faman maka sahaja aroda nu ngamaksud siman kurbahu kana gawe deus ka Allah. Punten. Wafaqo tama pangan taufik Allahu kaituman li taati kana taat. Wa man jeung sajama aroda nu ngamaksud siman Allah hidlan kana ngahinakeun li annau kana sanyana jalma wa bu'dahu jeung kana jauhna si jalma ti Allah. Khalaqata nyiptakeun Allah pidiman al maksiata kana maksiat. Fajami'ul umuri makari sakabeh pirang-pirang perkara minal af'alil khairi tina pirang-pirang padamelan nu sae wasali jeung padamelan anu awon bi khalqillahi ta'ala eta tetep kalawan padamelan Allah ta'ala di annau kana sanyana Allah ta'ala khalaqa eta ngadamel Allah al abda kahiji hamba wa ma jeung kana perkara amila nu midamel itu abduhu kana punten kula kang paing wa ma jeung kana perkara amila nu migawe hukana itu masal abdu hamba di qaulihi azza wa jalla karena sesuai sareng dawuhan Allah taala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wallahu sareng ari Gusti Allah khalaqa eta nyiptakeun Allah kum ka maneh kabeh wa majin kana perkara tak malun migawe maneh kabeh kana itu. Jadi eta mah kersaning saha
Allah nu ngidamel anjeun jeung nu ngidamel padamelan nu aya di anjeun.